Pamirsa, tepang dari sarang acara maneh di Sunda TV, saban sonten dina pidangan warta Sunda. Sawatawis ibar panganyan nanti datar Sunda, perantos disusun ke tim redaksi, sejak kasanggakeun tina sonten ieu. Sim kuring pun dialhamdiansah, bari senyarengan pamirsa sami 30 menit kapayun. Dino Show, salah saiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi pangjugjugan balarea ka asup pangjugjugan pikeun ngabuburit. Di tempat nu ngadongdona meunang pangaweruh anu mundel ngeunaan dinosaurus. Pikarespeun, kitu pisan wahana Dino Show di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu oleh haneuteun ku Nolarajo, utamana barudak dari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan Dino Show teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus sato purba nu geus musnah di alam dunya. Pintonanana daya pisan. Sajaga lantaran wangun dinosaurus nameh sarimbanting aslina, oge lantaran dirojong ku sound effect nu mata kaokeun. Sally jeung Risma, warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep ka Cida. Pangna kitu teh, dume dinosaurusna teu beda di gambaran nu aya dina sawatara film. Antarana bisa seri, baet, bunga, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya hareungan mah, eta pintonan teh bakal aya di Bekasi, tepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Pamirsa, ibaratna memang rupi pidangan anu pamungkas dina warta sonten ieu. Kalayan asmana tim redaksi Warta Sunda, sim kuring ngaturkeun nuhun kana perhatosanana, insa baris pangdinten enjing dina pidangan maneh Warta Sunda. Aya saur ti para sepuh kapungkur, ulah pinter maneh gawe. Sim kuring pun dialhamdiansah, seja amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam